dua kalimat syahadat. Dan mengucapkan dua kalimat syahadat lamun kurang cekape nyaeta sebagian keterangan ulama anu dikarang nyaeta dina kitab contohna dina kitab Sulam Taufik geus we urang macekap dina sholat teu bolak-balik urang mah cekape urang dina sadereng sholat ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul aya di salian teh aya di urang dina urang adzan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul aya deui dina koma asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Kadang-kadang urang borojol we ngalakungan ibu kubra kapan di adzan mun asyhadu alla ilaha illallah dina mana katuhu adzan kenca koma asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul ya Allah syahadat